ka asar acara langsung uih deui istirahat di garasi. Tos maghrib langsung berangkat ka dieu. Kitu wios teu naroskeun ge. Bisi hayangnya mudah-mudahan dia segala rupi pengorbanan para panitia, para jamaah, baik harta, tenaga, emutan, sing janten, tabungan amal soleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dipayun mangga pangluhung kalbu kajembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana Maha Suci. Puja nu jadi panghias rasa urang sanggahkeun kana Maha Kawasa. Wereh ngitis wancin bustari ninggang mangsa nu lugina. Takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinglar. Jauh-jauh di jugjug anggang ti Karawang di teang ngaleut ngeungkeuy ngabandaneut ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumplung bongkok ngaronyok di haflah mubarakah teh aya sanes keur nyuk curug ilmu panemu ngalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawit geterning atuh yang karuk dina kalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampean ti masing-masing bumina sejang ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Atuh salat jeung rahmat salam kalujengan bagi tetap salawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya ya acara teu ujug-ujug terjadi tanpa melewati proses. Apunten ngadeg yang pegel teuing sim kuring. Apunten kasapuan, apunten kapengkeran ieu. Teu sawios. Teu sawiosnya. Akang payun abdi di tukang di itu. Urang tuker. Tentuna aya proses nu dilewati. Naon prosesna asep? Hiji aya perjuangan, kedua aya pengorbanan. Naon perjuanganana? Tos lami ya Kang Ni, Mang Ni ngahubungi ka sim kuring, ngondang ka sim kuring, mana Mang Ni teh? Atuh biasa we nih, biasa we atuh. Tadi neangan karak aya penampakan di dieu. Ngahubungi tos lami eta perjuangan. Hayang ngondang Asep Bubarok, daya usulan ti ibu-ibu. Ulah nempo we dina YouTube, cenah hayang nempo asli geuneukna. Tak aya nu ngomong kitu ibu-ibu tah, ih amit-amit. Ternyata kuring ka dieu reug-reug hate. Aya nu leuwih geuneuk. Si Eni. Ya Allah. Alhamdulillah. Satahun ngontak sim kuring hayang daftar, siap Kang Ni, doana bae. Eta perjuangan disusul ku pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran ieu dikorbankeun. Harta dikorbankeun, aya panggung, aya sound system, aya kamera, punten ieu lain nu Mang Ni, lain nu panitia lain nu batur geuning dipasang di dieu pan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia, harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para santri milu ngorbankan tenaga, remaja masjid milu ngorbankan tenaga, ngebebenah ieu tempat supaya nyaman anu hadir, bahkan ieu berkah, ieu taneuh berkah ieu. Cipanas eta nya, Cipanas berkah ieu. Ditanceban besi, bijil kembang. Saking ku berkah besi ditancapkeun bijil kembang, hebat. Tenaga dikorbankeun ngabebenah ieu tempat supaya nyaman nu hadir. Jangan ibu-ibu nu masak ti isu nepi ka wayah kieu can asak, aing can dibere dahar. Geus engke Eni engke mun aya aya alhamdulillah. Jadi tenang karena betul.
tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Dak digdung panitia sin Asep Mubarok teu datang. Sabab nu ngaranna mulu dan melibatkan masyarakat berarti lain hajat pribadi tapi hajat masyarakat. Sedangkan masyarakat sok kabagi dua, aya nu pro aya nu kontra ka panitia. Ketika acara sukses teu aya nu komen macam-macam. Tapi ketika acara gagal, kori teu datang, mubalik teu datang, rieuh sirah panitia. Sok aya ngungsi ti lemur. Terutama ketua ya, nu ngahubungi mengni geus teu genah cicing. Atuh geus teu genah cicing kuring can datang teh. Da pastina ge mengni nu disalahkeun keneh teh. Benar teh? Masya Allah. Makana teu eureun-eureun tilu poe ka tukang SMS-an we hayo. Ni kering ni kaji ulah hilap tilu dinten deui nya teu panjang ngajawab isuk-isuk kering ni deui bae ih kaji ek berangkat jam baraha we bebas dal kuring geus aya dina jahan ditinggali Sherlock lah 35 menit nyampe setengah jam tos salat isya sekedap langsung nyiapkan mobil di najahan karek-karek naik suku sabelah kering si ni deui bae. Astagfirullah. Ngaji posisi di mana? Karak naik suku sabelah. Diraku suku aing kudu dipoto. Yang bukti karena begitu datang tadi pahingan ti ditu meuli bunga meureunnan. Kuring datang nih gatel deh nah, tuh pipi aingnya dirobah menang ngaminyakan jadi bau dahdir lah sekali-kali deh nih cukup satu kali aja kapok aku si Asep Mubarok tengah rasa kaganggu di SMS-an di teleponan wajar nggak maklum nu ngaranna panitia tanggung jawab berat ke masyarakat leres maka begitu datang beban pikiran mulai berkurang alhamdulillah kori datang mubalik datang tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ieu ngaran bungkusanana peringatan Maulid Nabi Muhammad naon eusina ieu bungkusan teh Asep pangajian pangaosan ari pangajian tina kalimat pangajen naon hatina pangajen harga disebut deh ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean menuju majelis taklim ngariung sareng para ulama para kiai para asatid uihna kengeng ilmu kengeng doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin kenceng ilit henteu gigireun imah aya pengajian pura-pura teu nyaho aya nu kitu salaki ece itu luak liuk nengan salaki nameureun maaf ya lain ibu-ibu lain yang lalaki nu hese diajak ngaji cicing bener-bener we cicing ibu-ibu mah teu kudu dibahas paling rajin ngaji tuh ibu-ibu lain muji hareupeunana jujur ieu mah ieu nu hese lalaki pengajian gigireun imah kiai nggak bahas wudu nggak bahas fikih nggak bahas sholat hare-hare baik isuk ditanya Kang penting hadir ngaji lah di imah ge kadenge ieu hei teu cukup ku ngadenge maaf lamun hayang jadi harga di hadapan Allah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan sehingga orang jag-jag waringkas teh aya halangan rintangan
kudu make perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuanganana? Daek ngalengkah ti imah menuju majelis taklim. Naon pengorbananana? Rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah, sementara tinggalkeun ngabelaan heula ngariung jeung ulama jeung kiai di majelis. Balik menang ilmu, menang doa, insyaallah jadi harga di hadapan Allah. Kudu aya perjuangan pengorbanan jang lalaki. Lain yang ibu-ibu. Ibu-ibu mau paling kompak, tak aya kacapek ibu-ibu mengaji. Isuk-isuk aya pengajian padahal di imah loba seueuh numpuk ditinggalkeun. Kayaknya sih mah balik ngaji. Aya nu kitu aya. Tah denge pepen. Hebatna ibu-ibu, bahkan aya nu nekat ka pengajian mamawa seueuhan. Nya seueuh kiai saya tambah. Yen we hese lalaki, bapak-bapak anta kuring di pengajian di Cikampek tara loba ngondang bapak-bapak olok undangan disebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5an nu aki-aki kabeh nu 4 sare nu hiji batu jadi mamatahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu tolok undangan, cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000. Hebatna ibu-ibu ngan olok kejo. Ih, kudu siap marab. Bolu karak diasongkeun seama. Bersih. Teu ngitung menit, detik beak. Opak diasongkeun. Tet beang. Jeung piring-piringna leungit. Mantak jadi ciri ibu-ibu malamun balik ngaji tasna ngadadak lalin tuh. Tas lalin tuh bolu asupkeun, dodol bebeskeun, jeruk dedetkeun. Cau teu mahi selapkeun aku tang. Najis. Lamun nyuguhan bapak-bapak awet, dia dilebet kararieu. Bapak-bapak mah luak liuk eta teh modus ningali batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodokna kantong calana bapak-bapak pasti aya cau. Non ini nyengir kos nu ngarti bae cing ya. Ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak dibanding ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet. Kiai mah kiai ngabahas wudu nu di juru ceramah duaan keur ngabahas tiung. Tiung batur diomong-omong atuh tiung manehna we pikiran can lunas-lunas. Ya Allah, mun bapak-bapak mah adem ngajar ngaji, bapak-bapak sunyi senyap dasarare. Atuh. Bapak-bapak lamun ngaji pasti asup ka majelis nu ditinggalian tihang jeung tembok. Eta jangan ngatur strategi. Nempelkeun tonggong. Lamun tonggong nempel karena tembok, dilanjut strategi kedua nilepkeun sirah tek beres damai tanpa ekses. Ngan lu semangat mah ibu simperanjang Yuswa amin ya Allah ya Rabban. Tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh rizkina ekonomina usahana urang dia mudah-mudahan sing leuwih berkah jang bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten. Naon nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah? Ternyata urang mulia umat Islam dibandingkeun jeung umat anu sejen. Urang teh umat Islam umat nu paling mulia di hadapan Allah. Naon asep nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat anu sejen? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara ayah sholat 5 waktu? Umat nu sejen teh ayah sholat 5 waktu. Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara ayah puasa Ramadan? Umat nu sejen teh ayah puasa Ramadan.
Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara ayah haji umroh? Umat nu sejen teh ayah haji umroh. Orang telusuri tafakuran babarengan. Punten, lamun orang ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah, diukur make salat orang nu 5 waktu, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Punten, khusus pikeun pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, salatna si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan, boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisa duka orang dia mah. Orang dia kumaha salatna sami naon ieu teh? Boro-boro khusyuk tumaninah ge can bis. Urang dia kumaha sami kitu. Oh berarti kuring nurutan urang dia. Ti dia mimitina sugan. Sanes suudon, sanes goreng sangka ka Allah. Mudah-mudahan we kakurangan ibadah salat urang sing dihampura ku Allah. Ngan ngarumasakeun diri boro-boro khusyuk tumaninah ge can bisa. Mun diukur kamuliaan urang make salat urang. Takbir kos nu heueuh nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk. Allah. Akbar. Awas bisa anu takbir gigireun urang salat kitu ulah dicempat. Meureunnan anjeunna keur ngakurkeun ucapan dina biwirna jeung dina hate hayang akur ucapan niat. Pan urang sok main ledek wae mo salat juga kasurupan. Ulah kitu pan urang mah hare-hare takbir gigeun lalawora. Rek napak di mana eta niat. Leres teu? Jujur masih jauh tina kasampurnaan. Salat takbir nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk. Allahu akbar. Begitu bar leungeun kana dada. Maaf. Ieu panon teu khusyuk kana tempat sujud. Terutama lalaki nu sok berjamaah. Ayo we molototan samping batur nu dihareup. Dibaca kabeh dipapai. BHS. Can kabeuli mahal euy Tapi da atlas ge halus Allahu akbar. Kan bejana atlas ge mahal ieu nama. Aduh. Wadimor sami Allah. Lamun malaikat tukang heureuy geus ditajong jelema kitu. Aya balanjana di mana tolol. Salat mah pai harga samping. Panon kaganggu. Oh punten sim kuring Sundana kasar wios. Benten Karawang Garut benten punten. Karawang Makassar. Sundana sabab panas hareudang. Garut mah sejuk maka Sundana halus. Kuring mah kasar bahasa Sundana wios kuring kasar wiosnya. Da kuring makhluk kasar lain makhluk halus. Berarti makhluk halus mah di oh ieu teh keur nyang hareupan juri kieu teh nya. Ih amit-amit atuh make ngararaku ih. Makhluk halus di dieu. Bu keur salat panon kaganggu irung kaganggu makana punten deui euy mah anu deket masjid waktu-waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin bisi nu salat keur lapar sangeunahna goreng asin meni nyedek haseup ka jero masjid nu salat jadi murilit langsung aduh cocok na jeung peutuy ieu mah ye eta keur salat mikiran lalab liang irung kaganggu liang ceuli. Nu deukeut masjid imah waktuna salat ulah nyetelan musik pareuman kabeh eta musik hargaan jelema nu keur ibadah di masjid. Peperieun ente ka masjid henteu atuh di masjid tong digoda bener sabab nu sarolat can istiqomah ceulina. Bisa preman insaf balik meludan lohor salat tato ngajeblak Allahu akbar ceuli can kuat jeleger tak kaset kadenge ka jero masjid
2 poe aing latihan. Eta preman kikian naon. Itu eling gitu. Juga deui kaset belah ditu kadenge ka masjid. Eta ruku make ngebor. Cek malaikat dibor ku aing si aing. Ya Allah, ceuli kaganggu irung. Encan nu hiji ieu. Maaf, sakumaha eta kiai husu salat ku nu hiji ieu kagoda. Naon? Liang bujur. Nahan hitut. Pasti aya nu ngalaman keur salat narahan hitut. Dibatalkeun nyaah sarokaat deui. Teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Gerak-gerak. Saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang sholat nahan hitut. Ayo siap. Dibujur karena sirah ngegerbek. Eta nahan hitut. Matak lalaki lamun berjamaah di masjid hareupeun urang anu ngagerebeg dibujur karena sirah. Eta jelema keur nahan hitut. Tong asa-asa gereuwahkeun di tukang, wey, pret langsung ngabeledag. Iya, itu antara pertahanan eta dibatalkeun nyaah, teu dibatalkeun nyedek empet-empetan. Ya Allah, geuning asepnya ho, ai ngalaman. Budak santri salat isya geus menang 3 rakaat, imamna sepuh. Yang hitut teu kuat. Manyun di tukang bari gegerbegan awak da nyaah sarokaat deui bari kukulutus bae ya imam lambat-lambat teuing goblok aing teu kuat hayang hitut atuh imam teh nyaho sia rek hitut imam dihareup jongjon bae tapi jago eta budak santri eta nahan hitut kada pruk ruku nyengsol bujur da sieun ngebeledag sujud nongeng nilep jago eta pertahananana eta begitu tahiyat gerebeg deui dar imam dihareup assalam ai jeger nembak astagfirullahaladzim atuh jadi ngarobah qaidah eta teh ai salat tadi awal iku takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut jujur jauh tina kasampurnaan mudah-mudahan sing dihampura lalaworana salat urang amin. Lamun lain gara-gara sholat asep mungkin gara-gara puasa Ramadan orang jadi mulia maaf tahu diri kualitas puasa Ramadan orang jauh tina kasampurnaan boro-boro nyampe karena kualitas khusus hayang nyampe karena kualitas puasa khusus can bisa orang mah orang puasa Ramadan karak tingkat kualitas umum naon umum teh ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul panon mah teu milu puasa biwir teu milu puasa aya aturan ngabuburit nungguan maghrib hayo we ngagosip-gosipkeun batur leungit ganjaran puasa encan panon ningalian wae aurat mantak leungit karena ganjaran puasa di Cikampek di Karawang geus tradisi lamun beres sahur salat subuh langsung lari loba nu lari jamaah teh nyubuh disebutna teh nepi ka nini miluan make legging ngepres kuring balik sholat subuh di masjid ini lari bari nyusul teh begitu ngaliek ih Kang Haji sampai ditutup kunon ce ditutup isin mun isin tong dipake Haji mah sentimen naon olahraga Kang Haji nyawa aja olahraga tapi pakaian teh bener Kaji, ai lari mah olahraga pakaianna kudu ngepres, ngalengkahna bebas karena jantung sehat. Karena yang teu ngeunah di papatahan ku nini. Ya bu, jantung ibu sehat, jantung aing deg-degan. Amit ngahaja-hajakeun. Lain nyaram olahraga, Islam mengajarkan silakan, tapi tolong pakaian yang sopan, bajuna panjang atuh, gitu. Ngahajakeun
mata Kang Haji abdi mal tiap Ramadan ya tara kaluar ti imah sieun leungit ganjaran panon sieun ningali maksiat awewe sok nalingarkeun orat di jalan Kang Haji mah di jero imah we teh isuk nepi ka magrib. Hebat. Kegiatan naon di imah Kang? Ya kadang tadarus, kadang-kadang ningali TV. Geuning ningali TV pan Ramadan mah dina TV ge seueur ceramah Ramadan Kang Haji. Kuring ge apal. Ngan anu bahaya. Naon? Iklan. Acarana mah ngaji tapi iklan. Gift. Merawat kecantikan kulit Anda. Eta dada pan katempo. Rexona. Meni jelas. Hand body tibitis nepi ka ping-ping. Tapi dia nyara rambung iklan eta mah. Odol yang huntuna ditingalikeun. Hand body yang ping-ping, ping-pingna ditingalikeun. Sabun gip yang dadana ditingalikeun nyambung. Kan hiji wungkul nu teu nyambung iklan teh Softtek. Atuh kunaon teh ditingalikeun. Urang teh dianggap TK. Iklan Softtek mah Softtek ajol-ajolan kikian naon maksudna eta. Henteu jelas, membuat penasaran. Kuring mikir berarti Softtek mah jang awewe anu ajol meureun gitu. Panon loba maksiat. Ya Allah sing dihampura we kakurangan puasa urang amin. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa Ramadan, mungkin gara-gara haji umroh Asep, maaf. Punten Pak Haji, Bu Haji. Kualitas haji urang masih jauh tina kasampurnaan. Balik teh Mekah karak menang kopiah bodas. Balik ke Mekah Bu Haji karak menang abaya, menang beli di hotel di Madinah. Maaf ngarasakeun ceurik teh salat sedih keur di Mekah we peda hareupeun aya Ka'bah. Sandu teh sedih hareupeun aya Ka'bah. Kasombongan urang ragrag ketika urang mayunan Ka'bah. Nangis ulah waka ningali Ka'bah karak nyampe halaman Masjidil Haram geus loba sing salagruk careurik jamaah-jamaah haji, jamaah umroh. Begitu balik di Mekah datang ka Cipanas eta haji salat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Beak di Mekah saat jarah ka Nabi ka Madinah dari bibit aku Nabi man zaroni ba'da wafati fakannama zaroni fi hayati. Sing sajelema nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sami jeung ziarah ka kaula waktu kaula hirup. Begitu asup ka raudhah aya makom Nabi, makom Abu Bakar Siddiq, makom Umar bin Khattab karak ngucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Nyurucut cai soca. Sedih, nangis, isin ku Kangjeng Nabi maca sholawat. Balik di Madinah datang ke Cipanas, Bu Haji, Pak Haji sholawat henteu nangis deh. Kemana air matamu? Sebeak di Madinah. Mari memeh mulu dan sim goring. Nyanak jamaah hampir 285 jamaah sapesawat. Diborong sapesawat. Gabungan jamaah Jabar Banten sim goring ngiring ngabimbing. Geus rarebeh we hareupeun Masjidil Haram. Memeh diasupkeun ka masjid didata heula bisa jamaah tinggalin. Tanu gigireun kuring teu eureun-eureun nangis. Disangka ku kuring wiridan. Coreng ceurik. Kunaon ceurik? Katincak sukuna. Ceurik. Aki-aki jamaah tagigireun. Kunaon bah? Kunaon? Loba dosa. Kuring ge loba sarua. Jang Haji naon? Masjid Haram namana ieu hareupeun. Udah kakara. Disangka hotel. Ieu Masjidil Haram mungkin ngagoak. Hanya kali bejaan jadi ngareuweuhkeun aing ah. Geus repeh-repeh.
Meureunnan inget karena dosa-dosana. Ka'bahna di mana? Di jero. Ieu karak-arek asup ieu ka masjid. Ikuti jamaah komplit pakai jamaah komplit. Ayo mulai talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak Allahumma antas salam wa minkas salam. Begitu masuk babus salam mungkin jero brai Ka'bah lu caririk langsung repeh termasuk aki-aki begitu ningali Ka'bah kunaon bah aya naon teu pantes sombong. Nah mulai karasa kana dadana ketika ningali Ka'bah naon nu pantas disombongkeun berarti hirupna sombong jadi lemurna ya aki-aki. Bisa jelema sombong ku ilmu leres teh asa aing pangnyahoana ka batur nganggap enteng di papagaan ku sahanapeun sok taradek narima. Lah sabudak kamari sore nyaho naon ya akang he kang punten. Masing-masing punya kekurangan, aya kelebihan. Ketika aya pepatah ti sahanapeun tarima ari bener mah. Leres. Ketika ke Mekah maaf loba ulama-ulama masyhur, ulama besar. Karasa kabodohan urang di ditu. Sombong bisa datang tina naon? Tina jabatan bisa. Asa ing pangluhurna jabatan teu weuh jeung nu dihandap. Sadar. Jenderal bintang 4 ketika rek tawaf teu dipapake eta bintang pakaian jabatan ngan ukur 2 helai kain putih ihram ngaranna atas bawah lamun jang dilalaki kal mayyit seperti mayit. Kunaon di lemur sombong kerak naik jabatan saeutik geus mung wauh jeung rakyat nu dihandap. Sadar bisa naik ka luhur teh dianterkeun ku nuhan. Mata keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan. Sabab nu dihandap mah nah jadi kadinya dinya itu iku maha itu ibu-ibu teh ongkoh salah tapi bener itu teh ke di luhur masih nginget kan nu dihan sabab nu dihanap itu karena engap deui wae geus lah ngadukung lah bener ibu engap atuh sekali-kali pindah ka luhur atuh ulah ngeres geura pikiranana nu menang milih urang mah geus ucang-ucang di gorsi goyang maka dasi panjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang gajihna ratusan juta ketika ekonomi Indonesia acak-acakan harga nararaek maaf aranjeunna mah teu eungapeun tapi nu eungap rakyat nu dihandap leres tak doakeun bae terus sing saroleh nu dilaluhur tak kuring mah teu hariwang pejabat eureun mah loba gantina. Pak Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden. Anggota dewan baratak di mana-mana foto sing jareblakna tatangkalan di leuweung di kota aya. Kuring keur ngaliwat ka leuweung ke Banten aya di tengah leuweung. Sambarek milih ya di dieu. Aya. Ya Allah, nganu hariwang teh kuring mah ieu pengganti ulama ieu. Naon margina percetakan calon ulama calon kiai nu nganimene pesantren ayeuna geus mulai kurang peminatna geus gara rengsi budak ka pesantren ulama santren ayeuna mah kelas 4 SD kelas 5 SD geus areureun ngaji budak ayeuna mah beda jeung urang baheula urang mah SMP ge cepel SMA urang mah masih kena semangat ngaji mawa Quran tapi budak ayeuna kelas 5 SD geus eureun ngaji abring-abringane mah pae mah jalan tengah peuting ku indung bapana diantap da indung bapana panjongjon we di imahna nungguan TV jeung HP anakna gaul teu pararuguh jauh jeung agama da ribut dibawa ka rumah sakit tengah peuting digedoran imah panto indung bapana bari mau foto iya anak bapak iya anak ibu leres ya di mana di rumah sakit kunaon tawuran ribut di jalan saha nu korban jawab saha nu korban budak nah indung bapakna make korban emang indung bapakna miluan tawuran nu korban meh budak nu rugi kolotna nu rugi beda sih perhatianana ayeuna jeung baheula mah jam 4:30 budak can katingali di teangan ku indung bapak sieun teu ngaji sieun teu indit ka masjid sieun teu salat maghrib kolot baheula mah kitu hayam apa panderi bae ayeuna mah lain loba nu nyaah ka hayam daripada ka anak
Hayam can ngampi jam 4 dapur tetangga di Korehan sieun ngungsi hayamna. Anakna teu balik-balik teu salat maghrib teu ngaji cuek bae indung bapana. Mangga kabodohan anak urang lain dijieun ku batur, kabodohan agama anak urang dijieun ku indung bapana keneh. Makana ulah waka di akhirat loba budak ngagusur ka indung bapana ka neraka, di dunia keneh bakal karasa akibatna kumaha nyeri hatena kolot di polototan kudu jadi anak. Leres ayeuna geus terjadi loba kolot nyeri hate kuan makana sing saroleh barudak ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sombong ku harta, sombong ku jabatan teu aya nanaonan ternyata geus nyang hareupan Ka'bah beh lemah urang. Sombong ku naon de Asep ku kakasepan asa pangkasepna sok ulin ke Mekah jadi goreng. Di lemur meni mung akur jeung babaturan asa pangkasepna nepi ka Mekah, Saudi jarangkung, Turki marancung, Libanon barodas. Tak kuring tiap umroh sok teu pede lempang di hotel. Atuh hareupeun Saudi jangkung aing penek. Katuhu Turki mancung aing pesek. Belah kenca Libanon bodas aing geuneuk. Mundur we ka tukang. Sorangan misahkeun diri sok nu garanteng sakti hareula kuring syukuran bae di tukang ya Allah nuhun sakieu ge tiasa ka dieu deui nikmat Gusti teh aya etanganna nuhun Gusti aing geus disyukuri mah diubaran hate buru duel ti tukang jamaah Afrika negro geus kuring gabung ka dinya jadi hurung aing di dinya. Ulah sombong gelis jadi sombong asa paling cantik kok mung akur jeung babaturan ulin ka Mekah sia Nopi Nunung Tati Yayah ebah ulin ka ditu sia Lina dengekeun Irma ulin Titin ka ditu Mimin ulin absen kabeh datang ke Mekah jadi goreng nepo Saudi jara rangkung cara rantik Libanon mah bening eueuh hapuran tak kuring lamun lempang di hotel di ditu sok teu eureun-eureun bujur diciwitan ku pamajikan mata kunaon seneng nyiwitan we nyeri molotot atuh apeureum nu geulis katabrak cek pemajikan tabrak bujur onta. Astagfirullah. Setega itukah kau hidung yang pesek harus mebes ke liang tai onta? Cemburuan pun bojo mah sangat cemburuan tandanya cinta. Ya iyalah rek teh cinta kumaha aing setorna gede wae. Asal balik ngaji ge ngadenge suara mobil geus udang ti heula. Kuring asup mana notisi eni. Kodok. Tah buka dihitung ku manehna. Pas. Langsung sare manehna. Aing ngahuleng maksud loh. Batak ibu, maaf bu. Itu sanu gegerewekan budak teh pugu. Sing sopan atuh dihanap aya nu kolot. Diajar akhlak teh. Dihanap aya kiai, aya ibu-ibu, aya kolot. Keur mah di luhur gogorowokan siga konser sia mah. Berarti teu biasa ngaji ya budak ya, beda sih. Awas ceng bager kasep jang hati-hatinya aya kiai dihanap di imah itu di jero kasepuhan aya udah ku aing pindah panggung kadinya mah sok bae are keak-keakan tapi dina waktuna kudu nyambung ieu mah teu nyambung ujug-ujug ngagoak siga gagencet kanyut sia mah
tuh poho aing nepi ka mana tadi tah eta kitu Pak. Aya wae tapi Garut mah sararopan sararantun Masya Allah bahasanya halus akhlaknya bagus itulah Garut berarti lamun anu tepuguh lain orang Garut maaf bener tuh atuh tawadu na orang Garut kuring luaga guru di Garut hai pangingan kieu wae Kang lepat kedah abdi akang macalik di diantos Masya Allah tawadu temanggihan di daerah mana-mana akhlak santri ka guru seperti di Garut menyang hareup guru teh kadongko kieu Masya Allah eta akhlak ngaranna makana aya keterangan sok sanajan ilmu luhur masantren puluhan tahun lamun teu gablek akhlak eta jelema hina nu kitu ngaranna sabab akhlak diluhureun ilmu Firaun teh lain jelema bodoh jadi pemimpin jadi raja Abu Jahal teh Abul Hakam tukang ngahukuman ngahakiman ilmu hukumna jago ngan akhlak teu aya hina al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun makana ciri khas Garut ulah diancurkeun sawa tiap kuring baheula masantren ka mana-mana pasti aya nu sakobong jeung orang Garut ciri khasna aya naon tawadu mun yang hareup ka guru kuring eleh ku babaturan beuti Garut da kuring mah Sukabumi aslina harada hareuras ka guru teh siga nu cuek kieu tapi begitu nempo babaturan kuring sakobong orang Garut yang hareup ka guru kieu kuring jadi ka bawah eta tah hebatna nilai plusna Garut makana kudu dipertahankeun eta sok tingali santri-santri lamun ka guru di Garut Masya Allah dodongkuanana tawadu nyirikeun bahwa urang teh murid anjeunna guru hayang menang berkah tinu jadi ulah dihancurkeun eta tradisi nu kitu sababna geus loba murid anu culangung ka guru ayeuna teh ayeuna loba kajadian guru nyeri hati ku murid zaman ayeuna akhlak geus teu aya komo ngandalkeun sakola wungkul Masya Allah aya aturan zaman ayeuna murid ngagebugan guru coba eta ieu zaman era globalisasi ayeuna sanes era globalisasi era goblokisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak geus gara roblok akhlak geus ala lancur geus aya tata krama geus teu aya tata krama budak kelas 4 kelas 5 SD geus wani molotot ka indung bapa ayeuna baheula mah teh anu kitu karak ngadenge dehem bapana ngadegdeg urang baheula sieun ayeuna kolot ngadehem budakna nu molotot naon bah bapana nu sieun andan kumaha maneh tibalik ayeuna mah ya Allah gara-gara akhlak teu dikaji eta teh sing saroleh bageur kasep amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban poho deui nepi ka mana geus kitu pokona mah aya wae gangguanna nu can nasib ka Mekah sing tiasa nasib di mana be jalan rezekina ku Allah sini gampangkeun ulah ngandalkeun muludahan be muludan nya tong dieureunnan muludan mah tiap tahun tapi kan urang boga harapan nu can nasib hayang sekali-kali saumur hirup ngalaman maca sholawat nikmat dipayuneun makom Kangjeng Nabi Muhammad hayang ziarah ka Rasulullah hayang tuturkeun bismillahirrahmanirrahim Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhis sana bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin sing anu diijabah nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar lo mah jelema beunghar teu nararasib bahkan geus daftar 5 tahun puluhan tahun can init-init Allah nu boga Mekah Madinah tapi teu seutik kajadian jelema liuk eueuh ragap teh aya dari isuk teu sore loba nu geus bisa nasib haji tahun kamari tatangga sim kuring Pak Ustad tatangga sim kuring imah sederhana ngan maghrib nepi ka isya sok ngajar ngaji Quran barudak santri saaya-aya istiqomah eta
raos-raos nongkrong payunan bumi na jam salapan enjing-enjing reg aya mobil BMW sedan eureun da sisi jalan bumi na. Begitu nu supirna turun teh Pak Ustad kenal kene teh ka abdi saha ieu abdi Haji Gunadi. Gunadi nu mana nu kapungkur abdi damel di Pupuk Kujang. Kapungkur Ustad pernah dicana ku abdi ka Cikarang Bekasi ngaresmikeun bumi abdi. Muhun Pak Haji leres emut ayeuna mah ai Pak Haji teu aya di Cikampek geuning abdi tos pensiun tos 2 tahun abdi pensiun atuh ayeuna bade ka mana ngajap kumaha pai ka dieu maksudna abdi kamari teh kaleresan Pak Ustad nu di Bekasi kebon abdi dipeser ku pabrik hampir 2 miliar abdi hoyong syukuran pangaosan syukuran hayang hajian jeung anak jeung pamajikan tiluan ngan abdi rek mawa Pak Ustad haji ngahuleng eta Ustad atuh boro-boro mikirkeun ongkos haji hayang ngaroko gitu boga duit da Ustadna sohibul asbaq heuh CS asbaq sarua jeung kuring da dalilna kuat Ustadna la ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud ngahuleng nu leres ieu Pak Haji bener mana KTP mana kakak kartu kakak jeung ce Ustadna berangkat duaan baturan abdi ka Mekah Masya Allah kamari tos uwih geus jadi haji Allah nu boga Mekah Madinah lamun cek nu bogana kudu nasib sanu bisa ngahalangan makana urang ulah putus asa tina rahmat Allah hayang nasib ziarah ka Nabi hayang umroh hayang haji heulakeun daftar ka Allah iraha daftarna sampai sapeting 5 kali lohor asar maghrib isya subuh tiap beres salat daftarkeun diri urang ka Allah Gusti nu gaduh Mekah Madinah nasibkeun gampilkeun jalan rezeki kanggo abdi abdi hoyong ngaroskeun nikmatna sujud payunan Ka'bah abdi hoyong ngaroskeun nikmatna ngaos shalawat ti payunan makam Rasulullah Gusti nu gaduh Mekah Madinahna gampilkeun jalan rezeki kanggo abdi sareng keluarga Allah teu bosen dipenta malah Allah mah bunga dipentaan ku urang nganu tibalik teh urang nu sok bosen menta kiai mah kiai didatangan dipentaan wiridan dibaraca mah henteu numpuk eta kertas doa di atas nu nyelapna dompet we aya geus sataun nilep teu dibuka-buka iliran butuh rek maca salah maca dah hurufna leungit kuduna mah rojak tanah mah rojok calana cek malaikat calana sia rojok hayang ka ditu hayang heulakeun daftar ka Gusti Allah nu gaduh Mekah Madinah dan kadang-kadang resikona eta karunya Ustad jadi dilalene ya nu syirik mah aya wae lah tatangga-tatangga tuh Haji Kosasih naon ongkosna dikasih astagfirullahaladzim aya bae jelema usil kitu tah mun itu mah Haji Mansur naon halamanna digusur anu itu mah Haji Tower Haji Tower maksudnya naon kaji mainnya mah ongkos di Mekah ngajual kebon dibeli ku Telkom dijieun tower duitna dipika ke Mekah berarti Haji Tower nu itu mah Haji Wahyu maksudnya naon sawahna payu astagfirullah batur nu ngajual sawah sia nu riweuh kuring teu habis pikir ka jelema nu sirik teu pararuguh model kitu kumaha lamun aya jelema ngumpulkeun ongkos ka Mekah ladang tina ngajualan pupuk kandang piraku balik di Mekah jadi haji tahi ulah kitu kabatur teh coba diajar bungah ningali kana ka bungah batur belajar bahagia dengan kebahagiaan orang lain siapa tahu kebahagiaan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita diajar melak cabe supaya jadi cabe diajar melak hade supaya jadi had batur bunga orang milu bung siapa tahu tahun depan kita yang bahagia begitu nikmatlah meniru gitu ya panasan itu para ruguh
dunia panasanana tuh hawa na eta batur meuli motor manehna nu nyuring hid kasatrum meureun batur meuli mobil manehna nu pingsan nepi ka dilongok ku tatanggana ka rumah sakit ece kamari tatangga ece nu meuli mobil Avanza ayeuna mah ece ganti mobilna teh Innova leuwih alus paeh mikiran harta batur nepi ka paeh-paeh ai panasan memeningkan ibadah eta nu bagus insya Allah sing narasib sadananya lamun lain gara-gara salat lain gara-gara puasa lain gara-gara haji umroh nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah asep gara-gara naon atuh jawaban ngan ukur hiji gara-gara aya cinta na Kangjeng Nabi Muhammad nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen gara-gara aya syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad di mana engke di mahsyar syafaati yaumal qiyamati haqqun saur Nabi syafaah kaula di kiamah eta teh hak yakin bener ayatna faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha maka sing sajalma nu teu iman teu percaya kana eta syafaah kaula maka eta jelema henteu termasuk nu menang syafaah hayang menang syafaah hayang sing yakin sing percaya yakin ku cinta ibu kadarieu bapak-bapak para pemuda para santri jujur dan ngitung kana kacape mending kene sare wayah kiwari leres teh na ku sabab cinta rela lempang jauh ka dieu tiris teu dirasa cangkel teu dirasa gara-gara cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan cinta orang dibales ku Nabi amin karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita bukan hanya sekedar ungkapan I love you tapi tunggu responnya you love me hasilna yap milu mimilu engke jeung Nabi tak ieu bukti cinta alhamdulillah asep cinta weta tadi naon atuh cinta what is the meaning of love aya tilu pendapat cinta hiji cinta cek barudak ngora tanya budak ngora hai anak muda naon aya cinta dijawab ku anak muda cinta adalah cerita indah namun tiada arti indah terus datang malam minggu apel kakak bogo mawa ninja motor mahal teu nyaho menang nyium ti babaturanana ngajaga gengsi hareupeun mitoha bari ngajingjing martabak enom begitu nepi ka imah kabogohna aceng sareng saka dieu nyalira mah atuh meuli kulambat pan tadi si Eneng SMS ka abdi emak hoyong martabak enom abdi milarian heula aya di jalan ieu kengeng abdi ih calon mantu teladan mak si Neng wengi akhirnya bade canak ameuh lah ku abdinya atuh mangga bae dibebaskeun anak parawana dibonceng dibawa ka nu poek akhirna naon nu terjadi indungna jongjon di imah nyikat martabak endog anak parawana di nu poek keur diendogan lamun geus terjadi kitu jadi fitnah ka sarerea parawan kudu eling ieu zaman Gusti guling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ujing-ujingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan lamun geus terjadi kitu indung wirang bapak tatangga kiai sarerea kabagean warirang non warirang bau satu makanan ka semua kena getahnya lamun dihiji mah anu jinah teu diusir diantep bae maaf 40 suhunan ka kulon kawetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosana
Atuh pantes ketika turun musibah sarerea kabage. Makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing ustad. Da kuring doraka ge mal ngarugikeun batur ieu, ceuk sateu ngarugikeun batur. Datang bencana sarerea rugi. Leres teh. Pan aya keterangan. Moal turun eta musibah kecuali nu ngondang. Ya Allah, saha nu ngondangna? Jelema-jelema anu geus kajongjonan nyarieun dosa. Manuzila balaun illa biddunub wala rufi'a balaun illa bittaubah. Moal turun musibah kecuali nu ngondang, sanu ngondangna jelema nu jongjon nyarieun dosa jeung moal dieureunnan eta musibah kecuali dihalangan ku saha? Ku jalma-jalma nu tararobat ka Gusti Allah gitu. Panai datang bencana sarerea kabage can pernah ya tsunami musyawarah sugan cek tsunami belok imah ustad lewat teu bisa imah ustad ke kakeueung untung ustadna salamet naik tangkal kalapa make kolor ta ustad na sampingna ti heula ke bawah banjir untung kolor pageuh sarerea rug dielingan teh masing-masing tadi masing-masing siga nu teu butuh ku ustad. Hei, butuh teu urang? Butuh da anu maot mah ustad nu dipilari leres teu? Nu ngamandian mayit ustad nu ngaboehan, nu ngadoakeun, nu nyolatan, nu ngagotong. Hai arek nyiksa. Karunya ustad digawean. Atuh nu ngagotong bapak sia ih. Nu digotong walat sih. Ustad digotong. Nu ngagali kubur perkosa sakalian. Nu dikubur. Katingal ya dendam ka ustad. Ya Allah. Atuh ustad lamun geus teu araya rek sanu nguruskeun mayit. Ulah wa ka maot ustad bakarak gering riweuh sarerea. Sakaliana nu maot pan riweuh nu bisa ngamandian. Pira kumandian mayit dilelep-lelep ka kula. Leuh mun anakna beunghar jeung anakna daripada masjid bapak bau nu ngamandian taikeun kana mobil. Bawa ka mana? Steam. Mayit di steam sekalian seuseuh. Biadab. Tak doakan para ustaz jeung para jagiswana amin. Ya Allah ya Rabbal. Cek para pemuda cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Ngobrol di pipir, apel kakabogoh. Kebon ngobrol nat. Hareupeun ti kotok ti embe teh entog balatak. Teu kaambe eta bau tai. Indah saja. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai terasa indah eta ngaranna nu disebut cinta butai. Nu kadua cinta komentar orang tua tanya emak naon ai cinta dijawab ku emak urang cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh ulah diteruskeun. Nu katilu cinta komentar santri tanya santri hei santri naon ai cinta dijawab ku santri cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta, ada getaran. Ini milu calangap. Berarti aktif bluetooth nah. Mudah-mudahan cinta orang dibalas ke Rasulullah. Sing menang syafaahna Rasulullah. Di mana engke di poe mahsyar. Ketika jalma-jalma dikumpul ke poe mahsyar pahibut jelema riweuh neangan pertulungan ka ditu ka dieu lulumpatan. Bring sakabeh jalma datang ka Nabi Adam cek Nabi Adam aya naon kadar ieu menta syafaah Nabi Adam kumaha cek Nabi Adam hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula isin ku Allah isin ku naon sabab kaula pernah nyieun kakhilafan
sehingga kaulah diturunkan di surga ke dunia. Bahkan kaulah tobat sujud, kaulah bari cerik di dunia salilah 100 tahun kaulah sujud teureun bari maca doa istighfar, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Isin ulah minta syafaah ka kaulah isin ku Allah. Enggeus kami ka mana minta syafaah, tuh datangan Nabi Nuh ngabring ka Nabi Nuh. Sami jawaban Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Nuh? Kaulah diberi umur panjang hirup ratusan tahun di dunia, tapi kaulah teu bisa mawa umat Islam anu loba. Bahkan kaulah isin ku Allah, anak kaulah teu kabawa iman. Kanan sampai digebruskeun dina banjir putra Nabi Nuh. Ulah minta syafaah ka kaulah isin. Tuh datangan bae Nabi Ibrahim ngabring ka Nabi Ibrahim jawaban sarua. Cek Nabi Ibrahim hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge isin ku Allah. Isin ku naon? Salilah hirup kaulah pernah ngabohong. Ngabohong ku naon? Bapak kaulah tukang nyeunan patung-patung sesembahan. Peuting-peuting eta patung nu lalu diancur-ancurkeun ku kaulah make kampak, disesakeun patung hiji panggedena. Kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung. Isuk-isuk bapak kaulah ngambek ngadat ye saha nu ngancur-ngancurkeun pangeran urang, dirinya kaulah henteu gentleman, kaulah teu jujur, kaulah ngabohong. Pak, nu ngancurkeun eta patung itu patung nu panggedena, kampakna dina leungeunna keneh. Teu jujur kaulah dirinya, isin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Musa, ngabring ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa hampura kaulah ge teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Musa? Salilah hirup kaulah pernah nyeun dosa. Dosa naon? Kaulah pernah maehan. Utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaulah. Isin kaulah ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa. Sarua jawaban Nabi Isa, hampura kau lagi teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kau lagi isin ku Allah. Isin ku naon? Waktu kaulah aya di dunia loba jalma-jalma salah kaprah nganggap kaulah sebagai anak Allah. Isin kaulah ku Allah. Entos abdi ka mana milarian syafaah dituduhkeun ku Nabi Isa. Tuh datangan aya jalma nu keur sujud geus lila can hudang-hudang. Saha eta Nabi Isa? Hiji-hijina Nabi Allah, Rasul Allah nu paling mulia, salilah hirupna can pernah ngabohong, jujur wae. Bahkan can pernah maksiat, can pernah nyieun dosa sabab dijaga, diraksa ku Allah. Saha eta? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nama Rasul digugahkan ku Allah. Irfa ra'sak, gugah anjen, angkat wajah anjen. Rasul gugah ngangkat wajahna. Nembe dirinya Rasul minta izin, ya Allah ya Rabbi, izinan abdi kanggo nyafaatan umat abdi. Kumaha Allah? Isfa. Hayo syafaatan. Nembe Rasul ngagero di mahsyar. Ummati ummati ummati. Yakin kuring nu bakal aya dipayuneun Rasulullah ke di mahsyar ieu wajah-wajah nu hadir ayeuna di dieu. Sabab ibu bapak para pemuda para santri ka dieu lain gara-gara si Azeb Mubarak, gara-gara cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Disitulah kita mendapatkan balasan cinta kita, bisa memandang wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajah Nabi Muhammad yang penuh dengan cahaya. Wa muhayyal kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun garra. Rasul itu bagaikan matahari. Satu saat masuk ke gua malam-malam itu gua jadi terang benderang. Sahabat kaget, ih cahaya di mana bijilna, sohoreng keluar bijil tina wajahna Kangjeng Nabi Muhammad. Anta syamsun
anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu suduri ya nabi salam alaika anta syamsun, kau bagaikan rembulan, you are the sun. Anta badrun, kau bagaikan rembulan, you are the moon. You are the sun. Anta samsun, bagaikan matahari. Anta iksiru wa ghali, kau bagaikan kerikil mutiara, you are the golden griffin. Sakitu-kitu na ngapalkeun. Ibu-ibu nungguan. Bagaikan matahari, bagaikan rembun, bagaikan cahaya di atas cahaya. Karena memang sejarah membuktikan ketika Rasulullah ditaros ke sahabat nuju ngariung, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong carioskeun ka abdi kumaha kejadian kelahiran salira. Waktu kelahiran Rasul Mekah poek jadi caang. Punten ibu, ieu hebatna Rasulullah. Rasul ngawalar, he sahabat, kau lagi nguping ti umi kaula Aminah. Kumaha Gusti? Saur Siti Aminah, saur umi Aminah kieu, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nurun adha'at kusurur Rum wasyam. Umi Aminah ningali ketika kaula lahir malam Senin Mekah keur poek ngadadak caang, bahkan cahaya kaula tembus ka negara Romawi sampai ka negara Syam. Ieu Rasul ngahebohkeun. Ketika lahir kabeh jadi caang, bahkan tembus cahaya ka mana? Ka Romawi. Anu leuwih ngahebohkeun seuneu Majusi anu ribuan tahun teu pareum-pareum disembah ke orang Majusi, ngadadak pareum teu kuat nahan kana cahayana Kangjeng Nabi Muhammad. Subhan, hebatna luar biasa na Rasulullah. Mekah poek jadi aya deui nu kajadian lahir gitu. Manggih deui moal, mendak deui moal di Cikampek mati balik, tatangga kuring Cek Ijah ngalahirkeun tengah peuting kercang listrik pas pareum. Eta mati balik minan nur ilad dulumat. Tina caang jadi sirah orok geus nongtot rek bijil. Bidanna geus kolot, eta bidan senior di lembur. Salaki Cek Ijah gigireun bidan ngabantuan. Begitu pareum listrik, bidan rumpu rampa poek neangan sirah orok ngarampa ka gigir teuing. Gok salah nyekek. Bidan reuwas salaki Cek Ijah ngagoak. Gara-gara pareum listrik sirah orok jadi ngaleutikan. Atuh salaki Cek Ijah gogoakan bu bidan, ih geli. Iya mah lain sirah orok lain. Naon atuh jang yo mah hulu kobra. Ih amit. Yuhan teu macok bidan ih. Bu. Terus jauh malah anu sarua. Nabi mah luar biasa. Kerja keur poek Mekah jadi caang. Bahkan cenah orang Mekah nu keur sarareti bra dina maleman 12 Rabiul Awal lahir Nabi sing garewek kala luar. Kiamat jadi panon poe can waktu na bijil geus bijil, disangka panon poe ngadadak bijil padahal cahaya eta tina wajah Rasulullah ketika dilahir. Aya budak leutik umur 10 tahun lulumpatan dina riwayat. Penasaran ieu teh pan poe keneh tapi panon poe bijil wayah kieu ti mana ieu bijilna cahaya. Begitu ditelusuri ka eta budak lalaki 10 tahun bijil ti selak-selak bumina Siti Aminah. Iya aya naon di lebet bumi Umi Aminah. Begitu dibuka panto ditingali di tengah bumi aya orok keur calik tepak deku eta orok wajahna ningali kaluhur pananganna ngangkat lambaina ka kuping ngucapkeun kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kermuji eta orok ka Allah. Di mana eta cahaya?
Cek ieu murang kalih pameget nu 10 tahun kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajah Nabi Muhammad. Siga panon poe nu keur ngagulung sirah orok cenah. Wajah tidinya tina wajah Rasulullah bijil caha. Sahabat naros, ya Rasulullah, eta budak lalaki 10 tahun teh saha ningali Gusti nuju bayi, cahaya kaluar tina wajah Gusti, saha eta murang kalih pameget 10 tahun teh. Rasul ngawaler, eta budak lalaki 10 tahun ayeuna aya ngariung jeung urang. Di mana Gusti? Di pengkeureun anjeun. Sadayana sahabat ningali ka pengker, aya sahabat nu misah calik bari tungkul dirontok ku sadayana. Bagja anjeun bagja. Ningali Rasulullah nuju bayi, wajahna kaluar tina wajah eta cahaya bijil nyangan Mekah. Saha eta murang kalih pameget 10 tahun? Janten sahabat Rasulullah SAW anu ningali Rasul nuju bayi, itulah sahabat bernama Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasul lahir, Abi Hurairah yuswan atau 10 tahun. Makanya ukapan Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang berjalan-jalan di wajah bayinya Rasulullah, diabadikan tanku Syekh Ja'far Al-Barjanji, maka ngaibaratkan Rasulullah bagaikan matahari. Salah. Inilah keluar biasaan Nabi Muhammad. Urang kena bakal ningali ke langsung. Amin. Ya Allah ya Rabbal, hayang pendak sareng Rasulullah, hayang kenging syafaana, hayang sahabat kantos naros ya Rasulullah. Kumaha lamun aya kayaan umat salila akhir zaman, maksudna kumaha sahabat pan ari abdi masa dayana tos pendak sareng Gusti, ningali wajah Gusti, pendak sareng Gusti, ngobrol sareng Gusti. Aya kayaan umat salira kumaha engke nu di mana anu can pernah pendak sareng salira, can pernah nguping soanten salira? Dijawab ku Rasulullah, istaqtu bi ummati, aku paling rindu kepada umatku. Sahabat naros, alas nafi ummatika ya Rasulullah, ari abdi ieu sanes umat salira? Rasul ngajawab, la bal antum ashabi, lain anjeun mah kabeh sahabat-sahabat kaula. Nu namina sahabat Rasulullah geus menang jaminan Ansor Muhajirin bakal jadi tatanggana Rasulullah di surga. Lantas yang kau maksud siapa ya Rasulullah? Yang paling kau rindukan? Yang disebut ummati, umatmu itu siapa? Qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Hiji kaum nu bakal datang ke terakhir sanggeus kaula teu aya. Eta jelema can pernah panggih jeung kaula, can pernah ningali wajah kaula, can pernah ngadenge sora kaula, tapi maranehanana iman cinta ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah SAW, umat yang paling dirindukan Nabi Muhammad, can pernah pendak tapi cintana menggebu-gebu urang teh. Alhamdulillah. Aya cawisna ya Rasulullah, ciri-cirina depeh masar aya. Naon cirina Gusti? Hiji aya stempelna birrul walidain. Umat kaula di akhir zaman anu sok rajin nyieun kahadean ka indung bapakna. Budak anu sok ngamuliakeun indung. Tapi sabalikna al aqu liwalidayhi, jelema anu sok nganyerikeun hate indung bapak moal beunang syafaat. Sok sanajan salat fardu sunat teu katinggalieun berang peuting haji umroh tiap tahun, tapi di akhirat teu meunang syafaat Nabi gara-gara keur hirupna rajin nganyerikeun hate indung bapa, maotna teu meunang ridho indung bapa. Hati-hati barudak ya. Geus zamanana zaman tingali tafakuran loba budak geus nganyerikeun hate indung bapa. Cikuring baheula mah beda. Baheula mah ditah anak meningna karena hate nyai ka di sakedap ka warung pameserkeun cabe tomat mari jambel, lumpat budak ka warung dititah teh indit. Yang ka dieu pameulikeun bako jeung daun kaunga abah rek ngaroko baheula mah kitu. Tapi nitah budak ayeuna. Yang ka warung meuli samsu ngagurung-gurung motor hareupeun bapana. Gandeng ka warung meuli samsu. Jauh Pak, ulin ka Cikajang janjian jeung barudak bisa ditinggalkeun ku barudak Pak. Nitah nu sejen panya sorry pak. Kabur bapana molotot. Cek bapana nyauk ieu mah dicekek ti orok ya budak.
nganyerikeun hate budak ayeuna mah. Baheula rek ngaliwatan indung bapa pantok kahalangan emak jeung bapa keur ngobrol, "Mak, Pak, calikna geser saalit abdi bade ngalangkung bisi kadupak ku abdi." Hebat akhlak budak baheula. Anak urang kitu teu ngaliwat ayeuna. Kitu teu indung jajalaneun pura-pura teu neuleuh budak ayeuna mah. Men sere deui mereka nyungsep indungna pan. Bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan, syak buat jeleng. Ngalengkah kagok nincak beheung bapana meni nyet. Anak juri gitu eta. Geus nincak beheung bapana molotot ka indungna. Bokap sih, bokap. Ka bapa nyebut bokap. Ka indungna nyokap. Dahar jeung teri. Bijil tina bibir jadi nyokap. Datang nini na nyokep. Torojol akina nyakop. Teh eta bahasa jurig di mana eta? Loba kolot nyari hate kuan. Maaf neng bager geulis jang kaset. Sakuma urang beunghar di dunia kumpulkeun harta anjeun sadunya harta anjeun rek mayar jasa indung bapa moal kabayar. Hikmahna maulid nabi, maaf aya nu spesial Pak punten. Naon spesialna? Darajat ibu diangkat ku Rasulullah jadi 3 tingkat derajatnya di atas bapak-bapak. Dengekeun lalaki. Eleh urang. Tenang Bu, tenang. Ulah coba-coba ngahianat ka pamajikan. Naon sababna moal bisa mayar jasa pamajikan. 3 tingkat di atas kita loh. Mana jasa pamajikan ti bisa dibayar ku salaki, jasa indung ti bisa dibayar ku anak. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Eta mun anakna 20 aing bulak-balik we di dinya. Menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ayeuna qasidah aya? Kapungkur mah sanes qasidah kuring keur leutik sok lalajo nu mayana ibu-ibu alatna gede baruleud. Naon baheula mani? Tagoni genjring zaman jadul baheula. Nah kolge teu aya variasi kitu we ti mimiti nepi ka anggeus pak brung brung pak brung pak brung brung pak kitu we ti mimiti. Lagu teh jauh ti yadana dan brung pak brung. Nu nyanyina teh bi ieu nu kecerekna bi 4 di kabarareuh kokodna da kecerekna beusi. Lagu kedua Hamawi geuning Hamawi ya misr eta favorit baheula eta. Ya Allah, leungit genjring tagoni datang we rebana kasidah. Mulai aya variasi pukulan Almanar, Tasik, Nasidaria sampai di festivalkeun baheula aya festival kasidah dengan berbagai macam variasi pukulan. Cerak. Jring 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 ding 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 ding. Cerak. Jring 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 ding 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 tak dung 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 ding 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 tak dung 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 ding 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 tak dung dung tak dung dung ding 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 tak dung dung ding 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 tak dung dung tilu poe aing latihan eta ka muncratna kol. Lagi terbana datang cerawis. Emak geus kolot di dieu mah. Barudak santri di imah meuli alatna baruleud laleutik. Ai latihan sadaek-daek nakol menika denge ka mana-mana. Eueuh opak kadengena teh kitu. Eueuh opak ai gemblong, eueuh opak ai gemblong, eueuh opak. Emping cucur kadengena teh kitu.
Ibu boga jasa teu bisa dibayar ku ibu boga jasa teu bisa dibayar ku salak. Mana jasa eta Asep sebutkeun jenjang menuju kehamilan biasana rutin ibu sabulan sakali miceunan getih kotor leres. Naon disebutna? Bahasa agamana head, bahasa nasionalna naon? Mens. Bahasa Sunda naon di dia? Kotoran atau empel ku sorangan. Oh itu geura. Pamengan. Kareseban. Anu nyebat kareseban eta bahasa Sunda halusna. Ieu mah halangan. Atuh buka we halangan itu di baud mah. Kotoran seuseuh. Kareseban. Aya di bahasa premana aya bahasa premana ge. Naon si brewok utah getih. Brewok utah getih. Si botak jadi merana. Geus tulis lumayan. Maaf, lain ngaledek ece maaf ya. Cenah lamun ibu keur men keur head sok anu nyeri awak bener teh eta teh. Denge lalaki jai komar dengekeun sia. Mantak sing karunya ka pamajikan. Sing karunya ka pamajikan, Pepen. Lamun keur head cenah sok nyeri awak, ai urang lalaki ngarasakeun teu? Ngarasakeun teu? Urang mah yang tarima bersih. Leres Bu. Pamajikan nu ngarasakeun, ceuk pamajikan anu teu adil atuh nu men awewe justru adil. Ketika ibu men ibadah mahdhah lumayan diliburkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan lohor samemeh adzan 10 menit sebelum adzan ibu men. Cek ibu, aduh teh salat lohor. Dar adzan lohor ibu mah molor. Bablas nepi ka isya. Cek salakina dosa sia teh salat. Sorry Kang. Men. Bulan Ramadan salakina mah kokoloyongan, leuleus lapar berang-berang. Begitu asup ka kamar pamajikanna keur doahar we. Cek salakina kanyahoan sia teu puasa dosa. Sorry Kang. Men. Akang terpercaya dele yang barang bukti berarti lamun ece boga salah kita tara salat tara puasa cirina salaki ece keur men. Kumaha cara penanggulanganana lalaki men? Gampang, sok tek urut ece wawalkeun kana sungut salaki sia tara salat hakan sok tek aing gitu. Budak tong emprak sia ngemprakan bapak sia kebalik digantung ku bapak sia. Cicing budak tong pipiluan cicing urusan kolot sia cicing. Ya Allah. Mana deui Asep jasa teu bisa dibayar jasa pamajikan ham. Keur nyiram ge ripuh ibu leres teu? Urang mah teu ngarasakeun Pak. Kok geus gede beuteung 8 bulan. Kemana-mana pan siga memoa drum band be. Sare ge guling gasahan ibu leres. Keur gede beuteung guling gasahan teh jongjon sare. Salaki mah kerek we nyegrek. Pamajikan pan yang ngigir pegel asa keplok. Nang kuban sieun mejret beuteung. Nang tarak wae pan curiga. Sieun anu teh terekelan deui. Da salakina terkenal juara 1 Panjat Pinang. Nalaktak salakina. Karunya pamajikan. Ya Allah berat betul. Babawa kemana-mana. Itu bisa dipuhapekeun teh. Dawuh baudan. Moal bisa mayar Pak moal. Mana deui jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki ngalahir. Pan ngajuru teh juruna maot. Urang mah lalaki teu ngarasakeun di luar urang mah jalang-jeleng. Pamajikan mah di kamar jeung bidan ngahejeunkeun orok. Urang mah nyotan jinggo be hayu. Beri-beri dan lalaki, awewe lalaki.
Pamajikan mah di kamar ngahujeun. Cek bidan ieu salakina muhun Bu bidan itu pamajikan geus eueuh tanaga sampeurkeun karunya karak wani nyampeurkeun. Nyai sabar, nyai sabar, nyeri Kang, nyeri geus teu aya tanaga Kang. Itu sira budak geus nongtot hejeun kan geus teu aya tanaga Kang. Jeung akang bareng ayo ame aya tanaga baru 1 2 3 ngeujeun ayo ayo pan salakina ti heula ngajuru bidan reuas ya orok bau naon si goblok modal ih najis aing ih pamajikan salakina geus bebersih pamajikan ngaheujeun keneh can bijil-bijil. Ih lancar kene salakina ngajuru teh. Orokna teh langsung renang we si goblok najis. Sing karunya sia ka pamajikan. Nyawa ditaruhkeun leres teh Bu. Pantes aya peneliti dunia. Siapa sih manusia yang paling berani di dunia? Manusia yang paling berani di dunia cuma satu. Siapa? Ibu-ibu. Hebat. Kok ibu-ibu paling berani? Buktina naon? Hiji, ibu-ibu berani ribut jeung nu dagang. Nu paling wanian ribut jeung nu dagang ibu-ibu. Bapak-bapak mah teu wanian. Bapak-bapak lapar aya sangu wungkul teu aya lauk aya tukang ciken liwat. Man, ciken paha sabaraha paha ciken 6.000 Kang. 4.000 nya. Teu tiasa Kang, ieu bumbuna crispy soalna. Lalaki mah mikir, rasional. Mending kana ieu nu asak dibeulikeun bae mahal ge, nu penting bisa dahar. Daripada ngudag-gudag lahayam. Encan mencitna, encan ngulubna, ngagorengna, leuleus manten. Geus bayar simpel 6.000 jadi. Sok ibu-ibu lamun nawar. Siga make speaker ngomong teh. Bang ciken sabaraha? 6.000 ceuk. 6.000 atuh. Sa RT ngadenge. Tibang daging hayam segede pelok meni mahal-mahal teuing. Kamari ge di situ mah 2.000 satengah cek tukang ciken bangkrut aing ieu. Aya ibu-ibu nu kitu di dieu. Amitna sia ah. Teu aya nya euceun nya. Teu aya nu ngaku. Ya Allah. Mana deui bukti bahwa ibu pemberani di dunia? Nu kadua, ibu-ibu berani ngiridit. Nu paling rajin ngahutang adalah ngararaku teu sadar. Nu katilu, ibu pemberani, berani menghadapi kematian. Ieu nu hebat. Teu aya deui jalma nu berani menghadapi kematian iwal ti ibu-ibu. Buktina naon? Ibu gaduh putra 3 berarti setiap ngalahirkeun orok taruhanna nyawa. Bener teu? Lamun ibu gaduh putra 3 berarti geus 3 kali ibu narohkeun nyawa menghadapi kemati. Makanya disebut ibu pemberani sabab ibu teu aya nu kapok. Atuh. Anak nu kahiji karak ngerondang indungna geus utah deui. Kunaon ece kaseureud. Kaseureud gajah teman. Gajah tulalean. Ih amit-amit. Geus Pak, moal bisa ngalawan Pak. Jaraguan ibu-ibu teh. Ya Allah. Tapi sok sanajan kitu ibu maaf. Di akhirat mah normal hayang ka itu. Hayang ka Jakarta. Di akhirat ka Jakarta. Di akhirat normal urang hayang ka surga alim ka neraka. Leres teh? Hayang ka surga hayang. Rasulullah nitipkeun kunci pantos surga aya di Caroge. Sok sanajan ibu lipat ganda 3 tingkat di atas bapak kualitas tapi maaf. Sorry. Sorry. Ibu hayang ka surga, maaf kudu mental ridho kanu jadi salaki. Sabab kunci surga aya dina leungeun salaki.
Siti Asma binti Umais radhiyallahu anha naros ka Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, lamun kaun kami awewe hayang ka surga kumaha nu geus rumah tangga. Saur Siti Aisyah, teu kudu hariwang, maksudna geura penta kunci pantos surga aya dina leungeun salaki. Saur saha? Saur Rasulullah. Cara mentana kumaha? Nu tilu we ieu pigawe nu ringan-ringan. Naon? Hiji, sing pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa ulah cerek. Ngobrol jeung salaki teh ulah popolotot. Cik atuh hasil muludan, rendahkeun suara di mana ngobrol jeung salaki. Siti Khadijah jadi contoh pikeun Siti Aisyah. Upami Siti Khadijah digero ku Rasulullah, ya Humaira, bunga mawarku cantik kadi sakedap. Siti Khadijah mah rendah suarana, labbaika ya Rasulullah, bada aya naon Gusti utusan Allah. Nu kadua, senangkeun hate salaki ku tingkah laku di mana ngobrol jeung salaki tungkul. Ibu kitu teu? Ieu mah tangga panon ngaburial ciduh muncrat ih mantak balik muludan dites ku bapak ke balik di imah hayang nyoh hasil muludan penting ieu dites ku bapak ke di imah meme sare nyai ka dieu aya naon sih berarti hasil muludan eta cek salakina hasil muludan suarana rendah aya naon sih bari tungkul cek salakina lamun teu capek akang memesare hayang ngopi pangseduhkeun kopi. Oh kopina rasa cinta apa rasa rindu cek salakina rasa sia. Maka ibu langsung ke dapur seduh cai kopi korong asupkeun eta kopi rasa sia gitu buktikeun atuh ieu mah ngobrol jeung salaki mu nerewelang percis entog kagencet bujur. Salaki balik ti kebon hayang ngopi nyai pangjenkeun kopi jian ku sorangan aing keur masak lamun teu masak sama nyatu dasar kedul beak eta ceuk salakina asa teu mentananan kopi wungkul nyai da moal sapoe nyeun kopi teh paling geus 5 menit aing teh keur masak di dapur gegerewekan bae salakeun di tengah imah tah hayang-hayang teh mah ngopi termos dibuabetkeun ti dapur ka tengah imah tah sia nyieun ku salakina ditangkep tak gelas nyiu ya senok nyiu tak gulana cek salakina kopina mana kerok beheung sia astagfirullahaladzim tak awewe cekekeun jurig dan kitu eta aya pamajikan nu goreng bahasa di ayat teh tadi ustad laporan di jero Asep di dieu mah ibu-ibuna balalagur ka salakina salakina keur laloba duit mah cenah tadi teh lamun teu boga duit kumaha salakina sarua jong orang Karawang komo ngadenge harga narek bibir awewe mari lunaek tung keripit ahai tulang bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang. Mun salaki duitna carang ka salaki wung wung wang wang di dapur meuni trong treng trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak di tekebirit ngabibita sayang berit. Bu senangkeun salaki ku bahas, senangkeun salaki ku dandan, senangkeun salaki ku tingkah lak. Nukatilu senangkeun caroge cek Siti Aisyah ku dangdanan. Ibu osok dandan
osok ka mana ka ondangan ka pasar babak belur ih pabrik cat palarina kana beungeut kabeh hejo nu geuneuk nu beureum araya tiap pojok disemprot nu meunang nama tukang ojek salakina ka bagian bukelek deui Siti Khadijah tuh udah cantik alami, tapi kenapa dandan lagi ketika mau ngejemput Rasul pulang dari mana-mana. Rasa capek, pusing Rasul hilang. Kenapa? Yang buka pintu rumah bidadari surga. Masya Allah. Sampai bergetar bibir Rasul, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bidadari menjemputku. Bapak osok digitu-gitu ke pamajikan. Jujur, osok tara. Lamun kitu carana mulai isu kompak jeung aing neangan deui. Heuh neangan lipen meureunnan pamajikan teu dangdan teh teu boga. Mun pamajikan boga lipen tapi teu daek dangdan, ayeuna mah tibalik, bapak yuk urang dilipen urang. Deudak urang make rok. Mereka pasar ke ondangan mereka 2 jam na kaca entung. Masya Allah teu cukup dina angkot mamawa kaca cermin leutik. Nah sateu ebah giliran rek sare jeung salaki percis neuneu pelet nyasar. Hasil muludan. Maaf ibu, salaki balik jam 5 sore teu pagawean, ibu beres salat asar dandan. Hasil muludan. Anak nonton, mak ondangan sanu hajat madang dan ngajemput bapak hasil muludan. Kemana mah ngajemputna ke bandara bapak seti kebon naik kapal. Napanto caket jendela dibuka hardeng jendela ibu ningali keluar. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Ya Allah berkah salawatan abdi dugikeun ka caroge nu di jalan salametkeun di perjalananana hasilkeun maksud rezeki nu berkah nu halal kanggo bekal ibadah ku barokah salawat nu diaos ku abdi. Ibu kitu tenungguan salaki di imah. Astagfirullah. Ya menungguan salaki muka hadeng jendela neuleuh keluar molotot. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anakna di dapur ngagoak. Eta mah darurung jeung reregan nu burung jeung nu edan. Begitu salaki datang, si bisi nyeng solip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai panto dibuka action mapag salaki na panto. Tring buri nyai. Salaki bengong. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya Allah, di jalan, di tempat kerja banyak yang cantik. Ternyata ini yang cantik ya Allah. Ningali bibir pamajikan medok beureum. Percis ajak ngegel embe. Salakina ngaguak muji di lawang panto. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu. Lipen medok pasti telek-telek cangkang jengkol nyelap. Ih najis. Oh sakitu mah cangkangna leuheung coba lamun tangkalna ripuh atuh. Sakitu mah daek dangdan alhamdulillah.
Komo menaik sare cenah geuning dangdan tawarkeun diri Sayyidatuna Khadijah mah sok nawarkeun diri ka Rasulullah. Gusti wengi ayeuna abdi diperyogikeun cek Rasul kunaon gitu geulis pami diperyogikeun abdi bade dangdos upami teu diperyogikeun nyuhunkeun ridho ti Gusti abdi hoyong ibadah duge ka enjing. Ya Allah ku solehah teuing eueuh osok nawarkeun diri ka salaki. Geus panekat lah isukan mana yang ngandai. Cek pamajikan lah lalaki ayeuna ditawaran teu ditawaran ge nyuruduk sorangan basa-basi ameh menang aya menang ganjaran mulai isukan di sore peuting ge dipake cek salaki ya iyalah oke kalau begitu habis sholat isya aku akan seduh sari rapet. Cek salakina pesan kuku bimanya oh siap kan ngeuna salaki balik sholat isya asup ka kamar 2 gelas na meja kamar ngarendeng tatas jamu geus diseduh cek salakina anu mana pamajikanna poho mana sari rapet mana kuku bima gelas teh ngarendeng ting nu ieu lah nu mana WA lah da jamu-jamu ieu moal mantak kolam. Heuh jamuna mah jamu sarua tapi kan khasiat beda. Tungtuna salakina nginum sari rapet. Pamajikanna nginum kuku bima. Atuh rek sosonoan teu jadi. Pamajikanna ngadadak hareuras teu pararuguh. Pangaruh kuku bima. Salakina ceurik tapi ka isuk. Rapat tuh bisa ki amit-amit najis ulah makin gitu sih maman ulah muludan si unggal tahun tapi nu dicontohkeun ku Rasul tara dipigawe emang Rasul kumaha Rasul mau ngajak boga Sayyidatuna Khadijah sok ngajakan mandi sunat heula nu disebut mandi jafaf niatna nawaitul ghusla li jafafi sunnatal lillahi ta'ala beres mandi sunat abdas naon sababna lamun urang memesare abdas heula wudu heula bakal diberi kekuatan ku Allah lamun memesare wudu heula bakal menang ganjaran syahid lamun sare memesare wudu heula bakal diberi turunan anu saroleh lain amin amal amin dipigawe henteu ari hayang boga budak saroleh ai cara salah balik ti kebon main gua jeleng we ka kamar doran pacul nyelap ka bawah nanti budak hirupna teh jadi heuras beheung memesare lain ngadua lain susuci lain wudu heula liweuh neangan endog bebek atuh budakna hirupna teh kitu we malingan entog salah sia Herman Asep mandi matiris mandi dia mah udarana kieu ganti ku wudu al wudu qabla naum fahuwa indallahi syahidun wudu sama mesare bakal menang ganjaran syahid wudu sama mesare bakal diberi kekuatan wudu sama mesare bakal diberi turunan anu saroleh solehah sing aya hasilna muludan sok atuh sabagian sunah-sunahna ku urang dipigawe insya Allah hayang menang syafaah Nabi hayang muliakeun jadi indung bapa nyieun kahadian ka indung sabab sakuma beungharna jadi anak maaf moal mampu mayar jasa indung bapa mana di Asep nu terakhir nu bakal menang syafaah Nabi jelema anu rajin istighfar jeung maca sholawat pantes Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas nguningakeun la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar teu aya manfaat pingan umat akhir zaman sabada maca Quran aya 2 deui nu manfaat bacaeun naon hiji beurang peuting teu eureun maca istighfar nu kadua beurang peuting teu eureun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad aya riwayat nu ngamalkeun istighfar ibu pak punten Imam Ahmad bin Hambal
Imam Ahmad bin Hambal teh muridna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Eta sanadna Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal boga carita indah di masa tua. Geus aki-aki Imam Ahmad disepuh. Cicing di Baghdad, hayang ulin ka Basrah. Teu aya nu ngondang, teu aya babaturan, teu aya nu miwarang, ujug-ujug gerentes hate we asa hayang ka Basrah, nyana kuda berangkat ka Basrah. Dugi ka Basrah di kota Basrah. Di kota Basrah aya masjid gede. Maghrib nyiring berjamaah. Eta kabeh nu di masjid teu ngeuh ka ieu aki-aki. Padahal ngaran mah geus terkenal ulama besar, ulama Allah, muridna Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ngan kana wajah teu uninga orang Basrah. Beres salat maghrib wiridan, beres maghrib terus salat isya, beres salat isya wiridan, beres ngadarua jamaah baralik. Imam Ahmad bingung, rek ngendong-ngendong di mana? Teu boga dulur, cek Imam Ahmad rek sare bae di masjid ah. Kareke ngagoler dihudangkeun ku penjaga masjid, ku merebot masjid. Bah, hudang, ieu lain tempat sare, ieu lain hotel, ieu tempat ibadah, tempat salat. Ieu merebot masjid teu apaleun, ieu teh ulama besar. Nu terkenal ngaranna. Imam Ahmad pindah keluar ke emper masjid. Karake ngagoler dihudangkeun deui. Ieu mah masjid keneh ulah dipake sare. Hareupeun masjid aya imah model kieu pas seberang-seberang. Nu boga imah keur muka panto keluar ningali aya aki-aki diusir di masjid. Ieu nu boga imah ngagero. Bah, di bumi abdi we di dieu kulemna. Imam Ahmad bunga. Dituyun eta kuda nyamperkeun ka nu boga imah, jang nuhun abah dirawatan, abah biar diusirnya, muhun rek sare di masjid ngan diusir, eta mah tempat ibadah tuh bah, geus di abdi we sare, kabeneran abdi hirup sorangan, indung bapa geus teu araya, dulur teu boga, ieu ge imah warisan ti indung bapa hiji-hijina, kamar aya 3, tinggal pilih ku abah rek sare di mana heug bae, ngan abdi menta ridona bah, naon kitu jang, di tengah imah aya mesin. Mesin naon eta mesin roti, sabab abdi mah lamun ba'da isya gawe nepi ka memeh subuh, nepi ka adzan subuh gawe nyieunnan roti, beres salat subuh nemeh abdi ka pasar dagang roti, unggal poe kitu abdi mah pagawean, bisi abah istirahat kaganggu ku mesin roti ku open-openna. Nya teu naon jang gawe mah gawe bae heug bae, abah mah yang istirahat. Sok mang abah, sok kamar mana? Asup abah eta Imam Ahmad bin Hambal asup ka hiji kamar. Nu boga imah mulai gawe. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal di jero kamar teu bisa sare. Kagandengan ku mesin roti lain, loba reungit lain, hareudang lain. Geus naon Imam Ahmad teu bisa sare. Kaget. Nguping eta nu boga imah bari digawe nyieunnan roti biwirna teu eureun maca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus istighfar. Cek Imam Ahmad penasaran ya. Ieu jelema maca istighfar teu eureun-eureun. Sabaraha jam kuateunana ieu jelema. Imam Ahmad teh sare nungguan bae di jero kamar ngupingkeun. Ternyata bablas nepi ka adzan subuh. Beres digawe eureun maca istighfarna. Ngabenahan roti, Imam Ahmad keluar ti kamar, cek nu boga imah. Cekap bah istirahatna boro-boro hareudang lain, kagandengan ku mesin roti lain, aya reungit lain. Atuh abah kunaon teu sare? Panasaran jang. Panasaran naon? Ngadenge biwir maneh ti mimiti gawe teu eureun maca istighfar. Cek eta nu boga imah datos biasa bah abdi mah ke. Anjeun boga amalan istighfar ba'da isya nepi ka memeh subuh, ti mana meunang? Tipun guru bah. Guru maneh di mana? Tos wafat bah, itu makomna caket masjid di Paimbaran. Kumaha cek guru maneh baheula? Saur guru abdi kapungkur kieu. Lamun anjeun ngamalkeun ieu istighfar ti ba'da isya nepi ka memeh subuh, naon bae kahayang anjeun bakal dikabulkeun ku Gusti Allah. Tah eta teh amalan ulama besar, ulama Allah. Nyaeta amalan ulama Allah, ulama besar muridna Imam Syafi'i anu ngaranna Imam Ahmad bin Hambal. Mau gebeg Imam Ahmad ngaranna disebut ku tukang roti. Bari tukang roti teu ngeuh. Imam Ahmad eta hareupeun ngendong. Nu bener jang guru maneh ngomong kitu? Nya bah.
Eta teh bah istighfar eta teh amalan Imam Ahmad bin Hambal bah, ulama besar. Imam Ahmad dan buku eta. Terus diamalkan ku maneh? Diamalkan ku abdi bah. Geus sabaraha tahun ngamalkeun istighfar eta? 10 tahun bah. Masya Allah. Teu eureun-eureun henteu. Emang maneh hayang naon menta ka Allah? Abdi menta ka Allah kieu bah kapungkur. Gusti, ku amalan istighfar Imam Ahmad bin Hambal ieu abdi hoyong dunia anu bisa ibadah, bisa dipakai ibadah. Alhamdulillah abdi boga pagawean bah, netep abdi di imah bari teu ninggalkeun ibadah. Ieu boga pabrik roti abdi. Bari ka masjid deket unggal waktu teu tinggalin ibadah abdi. Alhamdulillah. Naon deui? Nu kadua abdi nyuhunkeun ka Allah, Gusti, abdi hoyong nasib ziarah ka Rasulullah satahun sakali. Tos 10 tahun bah, tiap tahun abdi ziarah ka Rasulullah, abdi bisa hajian tiap tahun. Alhamdulillah. Pamenta anjeun naon deui? Mung 3 bah. Ngan nu 2 karak geus diijabah nu 2. Nu hiji ieu bah can diijabah. Emang anjeun hayang naon? Nu katilu abdi menta ka Allah, ya Allah, ku barokah ieu amalan Imam Ahmad bin Hambal, istighfarna nu dipake ku abdi, nu diamalkeun ku abdi saumur hirup abdi. Hayang Gusti sakali abdi penak jeung ulama Gusti nu jenengan Imam Ahmad bin Hambal. Nyurucut cai soca Imam Ahmad nangis. Bener maneh nu katilu hayang pangijeng Imam Ahmad nya bah. Geus 10 tahun abdi ngamalkeun ieu. Moal eureun-eureun abdi menta ka Allah, teu loba pamenta abdi mung 3, hiji hayang boga pagawean anu bisa ibadah, aya nyata boga pabrik roti, nu kadua unggal tahun hayang jarah ka Rasul kacumponan, nganu katilu bah can diijabah ku Allah. Abdi teh hayang pangijeng Imam Ahmad bin Hambal eta teh ulama besar bah. Cek Imam Ahmad bari nangis, "Jang, doa maneh geus diijabah kabeh." Can bah karak 2 geus. Nu hiji bah abdi yang penak jeung Imam Ahmad geus panggih anjeun. Di mana bah? Di imah anjeun. Iraha peuting ieu. Ari abah saha? Kaula Imam Ahmad bin Hambal. Ngaguak eta nu boga imah, ngagabrug memeluk erat badannya Imam Ahmad. Imam Ahmad pun memeluk. Nangis. Cek Imam Ahmad, kaula teu boga dulur di Basrah. Eueuh nu ngondang, eueuh nu ngajak. Ngan ujung-ujung ngajorojoy hate kaula hayang init di Baghdad menuju Basrah. Ternyata anu ngondang kaula datang ka dieu istighfar anu diamalkeun ku anjeun. Eta nu ngondang kaula datang. Samampuhna bae urang. Loba maca istighfar teu panggih di dunia ke di mahsyar. Dipendakeun jeung Imam Ahmad, Masya Allah. Panggih jeung Imam Ahmad di poe mahsyar, oh itu Imam Syafi'i, itu Imam Malik, itu Imam Hanafi. Ujung kenikmatan kita memandang wajah Nabi Muhammad. Lebih ujung lagi itu utama, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan manfaatna. Hampura disimkuring jam 3. Naik jam 8, beres jam 11, 2 jam lewat 7 menit, 2 jam. Ngarai ka bujur-bujur. Doana bae sing sehat, sing panjang yuswa, sing tiasa silaturahmi di dieu. Urang dia sing paranjang yuswa berkah sadayana sehat walafiat. Anak urang nu marasantren sing ngarasil ilmu anu manfaat, sing loba nu jaradi ulama-ulama Allah, sing bisa ngangkat derajat ibu ramana dunia akhirat. Satajan nutup payu urang sami-sami ngadoa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa marafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.